Duh, aing bagian ulang tahun. Aing ngadawan-naon ya ami dibere ngalekuy. Sweetie, bauket. Aing pesan ah. Hoi, menerima pesanan. Buket uang, buket wisuda, buket bunga arti, pikal meren buket snack. Loba oi. Itu si budak sih teh. Naon euy. Ya mah nyamper ka urang teh biasa ya mah ya minta udud. Atau kamu teu beda udud pinjem duit. Naon mah ya budak sih teh. Pak Kadus. Nya leres di aya sweetie burket. Para radua aya burket-burket tah, nu sia nu burket mah anjing. Seungit Pak Damuan ya. Sudah jadi koprok. Pesan. Naon pesan? Iya pan kabogo urang rek ulang tahun. Urang di situ dibere ngalekuy. Jadi urang pesan. Ngalekuy, disukan geus kawin ngalekuy mah sia mah. Geus kumaha ye jang ulang tahun. Heeh. Poek pesan Burket. boga duitna maneh. Hah? Boga duitna. Boga atuh mau nganjuk. Nah, besok benang kan pemajikan urang. Kadus. Apa deh? Oh, udah kreatif pemajikan urang mah. Pesan itu kemudian. Ayo ka jero. Gaya euy ya. Sembuket sagala. Dia ka dia. Conggeron lah pemajikan urang mah. Sok. Beb. Beb. Biar romantis. Ya, no pesen buket dia. Kang ya? Kumaha? Iya tah aja, pesen buket ya. Oh, si budak sengklek. Yang bebebna sana. Aduh, pesan buket naon budak sengklek? Aduh, Bu, bingung, Bu. Soalnya ya ada halus burket nah, Bu. Loba pilihan deh, Bu. Nu mananya? Anu uang we, Bu, anu uang we. Pesenan. Sia masalah di salah deui. Hari we burket tadi si bejaan burket mata kali mana nu bau anjing. Gat ya, panggilkeun Pak, Bu, enggal ya. Ayeuna era pisan ya rusuh ya. Buket naon ya? Anu uang. Siap. Enggal. Kalau di enggal saling kan buat rusuh ya. Tah bari kana tera top enak lagi. Yuk. A few moments later. Ya, tinggal pisan atuh buatkeun, Bu. Itu kan perlu proses sabar heula. Emang kesel ada banana. Sia rujit pisan ieu ilikan tuh mana sampeurkeun. Bu. Bu, atas time, Bu. Kira-kira ya seketik deh ya. Lalu dienggalkan, Bu. Aduh, Siap. rusuh ya. Ya, buat sampai pulang ya, aduh. Ulang tahun, Pak. Ngapun buatan. Siap enggak sih itu ya? Yuk. Tah budak sengklek, ieu teh duitna 50.000 nya. Duitna 50.000, jasana 30.000, jadi 80.000. Sayanya, Bu. Oh, Bu, atus remantos di Pak Kadus. 100. Koplah leuwih nama jang ibu we jang ngabaso, Bu. Oh. Mohon abi bade euy heula atuh, Bu nya. Da rusuh bade ngalong. Sok nuhun nya budak sengkleknya. Mohon, Bu. Pelan. Naon, Pak? Ieu geus sangit Pak. Geus ka Bu Kadus. Malah maleuwihan we nage. Hok teh jang Pak Kadus jang pese rokok. Nuhun atunya. Oh, abi rusuh, Pak. Soalnya pada ngapuin rusuhan. Teuing sebudak sengklek aya kamurahan mere leuwih jang udud. Ya. Mana tadi duit teh budak sengklek? Aduh, Duit naon? buket. Ih, Cepetna di ayah cenah. Di Pak Kadus cenah teh. teu. Bang tadi nyebutkeun budak sengklek tadi teh geus cenah di Kadus malah mah leuwih ngajak-ngajak aya jang udud be, aing udud ya aya aja. Mana cek budak sengklek di ayah cenah angsulna jang beli bakso ibu. Ieu mah ditipu jeung budak sengklek. Dasar leuweut si budak sengklek. Tanggung jawab. Mama capek ya, duitna 50.000 nya jasa ngesang segala ka ieu tak kabeuleuh. Langsung susulan atuh lah. Susul ah. Aing buket menang, duit menang. Jadi aing ngelekuy teh euy. Anjir, kabur euy. Halo, Pak.
Gawat atuh eta tabur ket, memang teuing ya. Urang geus teu kuat ngelong ayeuna. Heueuh ayeuna ya di dagoan di posna RT 3 ya. Kade wah lila di jalanna. Sengklek. Naon Pak? Ya teuing atuh. Kuat maka dia lah. Nampo ya. Pak Sengklek ya. Tah, majikan aing teh bikin kapapet orang jadi nu kieu jeung sia. Bikin ka aing teh dibere ngalekoy. Buat kene kita ngalok euy. Iya tuh. 1 kali 24 jam teh urang mah 5 kali. Di berang we sok. Sok ari mah budak mah. Heab di berang kade. Nah, kata iya. Euy, Kemarin da pamajikan aing ngabisaan. Si kreatif. halus euy. Yang sadis ya eta. Yang kabogoh urang. Saha lah pos nu payu. Payu atuh sekarang mah saya. Aduh. Lah paling dina Ih. payu nage awewe nage. Paling ge jiga babegi ngeureun. Ih, geulis pokona mah aya miwal ti batur oge mah. Heeh. Pokona mah Pak kabogoh urang mah alus langka pokona mah. Rasana ge gurilem Pak. Gurilem aja. Gunakeun pas Emang siapa pernah ngasaan gitu tapi kan ka apa rasana gurilem. kadang-kadang. Geus lah karep teuing lah geus bayar ba Sabaran ya empukuna 50. 40. Belum siap mau duit. Ya heula tuh. Bisa tuh palah orang yang makan terlalu. Pokoknya ngasaan ieu gurilem aing mah heula. Koncil. Yuk. Gaya heuh. Loh, aing kalah penasaran ya ka budak Sengklek. Nyebutkeun rasana gurilem. Nah nu kumaha nya euy? Ah, ku aing intip ya tuturkeun si budak Sengklek. Assalamualaikum. Bebeb. Datang. Ya bebek, hitungan ti tadi karena nongol. Aduh, maaf Bebeb. Tadi AA di sana ada kendala di jalan dikit. Tos ayeuna mah besok telat bae, ayeuna mah putus bae. Aduh Bebeb jangan putus dong. Ini udah bawa surprise buat ini buat film spesial apa nama? Terus naon lah atuh Iya Bebeb, harus udah bawain ini nih. Ih, bagus. Itu kamu kasih budak Sengklek teh baru ini aing keureuh ya ada. Kanyahoan baru kamu gosya ini bujang kan ini oh kaera iya nya rasana gurilem teh Kali nyebutkeun magelis rasana gurilem Kenapa beja-beja ke baturnya? kan komisi heula ku aing diribeukeun ieu ulah aing diiburkeun hayang diumumkeun dina toa masjid ku urang ieu ku urang teh beureut pengumuman informasi sangat penting ya si budak Sengklek kabogohna ni elo nilem Lagu paling era bayar lah komisi di Jepang tadi pakai melibur ku aing umumkeun toa masjid yo Kan balu bobogohan jeung abi. Kumaha tuh ya Beb di kieu ya. Pakadus ke dieu. Geus lah putus. Iya, aing putus. gara-gara aing udah siang ngerak genceng punya aya bujang karangna berjeng nini Aing putus tuh. menok lah geus lah bye. Halo guys, rekan-rekan Pakadus Motret, buat kalian yang mau bikin buket buat orang spesial, yuk bisa langsung order ke Bukadus istri saya, mangga.